Kapsen bud dapur seni jeung budaya. Kapsen bud didinya makan tadi di tukang ojek dipanggil. Ulah mengerakkan dirinya mah tinggali abi. Nah, masa belum wae atuh. Eta bambu jengkol belenggu. Asa ketik atuh. Pidato. Sok mangga. Oh, tadi abi itu pidato bahasa Jawa. Beres. Kan nemongkeun abi Jawa tapi resep kana bahasa Sunda. Beres. Selamat bersenang-senang. Oh. Lapar botang rauk-rauk rantingan. Lapar botang rauk-rauk paisparia. Artinya selamat berbahagialah. oh, mahal lah kebakaran indang wae nya. Lapar botang rauk-rauk paisparu. Artinya Selamat dagang huntu. api ge bisa. Leres biasa sok. Lapar botang rauk-rauk urawu kerupuk. Hartos namas. Sok nu diuk didinya silakan diuk. Ini nyambung. Assalamualaikum Pak Kedenya. Ya. Assalamualaikum nebangkeun nama abdi kita asal Cikaso anu jelas sanes orang Solo. Makana ora iso ngomong Jawa. Hobi saya pidato walaupun agak sedikit ngaco, lumayanlah daripada jual bobogo wadahna kejo. Itulah si Tito tampang bego yang wajahnya maco mirip Dude Herlino. Itu atuh. Kami ucapkan terima kasih ke Bapak Nengkori yang telah mana. Nah, ke Bapak Nengkori kumaha tuh? Bapak Nengkori Belenggung mana mah? Ari si Kori jauh sagede gitu. Dan di mana-mana si Kori aya bapakna tuh. di heula tuh Bapak heula tuh Ibu heula gitu atuh Ibu Kori heula atau Pak Kori heula gitu. Aja durang liurnya. Lu belenggung bener. Atuh teh hilap kenat-kenat ka Nengkori anu nuju gelar seni 2013. Nu mana anjeunna ngayegeun sangar pangintennya Ya. anu ngarespon supaya berbudaya naon ieu teh ngacapruk ieu ngomong teh Nya af contoh kieu tuh jauh-jauh af jeung kan orang Jawa resep kana seni Tah, Sunda berarti- resep kana bahasa Sunda Beres. tah manya nu di dieu ieu asli orang Sunda resep kana seni sorangan iya betul sadeui sok nah tepuk tangannya nya encan atuh mana mah tangan we atuh teh hilap ka Bapak RW 12 anu mana tos ngijinan tepat ieu ku urang doakeun tah eta mudah-mudahan Bapak RW 12 sing naik jabatan amin amin aya Bapak RW na aya aya di daerah mudah-mudahan ayana raramean ieu cing aman Kapsen bud dapur seni